Masak hui atuh cek nama ieu na teh di kumaha ieu hui di Sambal goreng. sambal goreng atuh. Baheula mah cek abi pan kungsi mimilunya sareng eta jadi canoli. Nya. Mimilu ieu masak. Nah ada eta mah meuni goreng eta pesekeun hui geran nepikeun ka sakinta didaluke ku sorangan. Masak hui teh. Eta mesekan eueuh memantuan. Mesek. Jo eta teh naon teh? Ieu siksikaneun paksoy geura 3 karung. Ngadeluk heuti jam batur mah sarare. Ieu mah nyaring we mesek ieu ngagorengan hui. Kajaba ngaleoban eta bangsa burkol, engkol, nu kararitunya da keur parasmanan makana semah loba geura isukna teh. Nu hajat-hajat gedean atuh. Cainya. Udah teu sare pisan can baso can digorengan. Tapi da loba pangalamannya ari mimilu masak mah. Jadi we apa kitu masak naon-naon teh alhamdulillah kitu aya ilmu kitu. Mimilu masak teh jadi jeung canoli teh. Eta teh cenah pasakan teh pasakan luar. Naon pasakan luar teh bet loba saos, loba bawang bombay ting pasakan mana nya luar negeri. Luar teh. Alah nah habutut imah teh hiji hui teh. Gagal mah teu kiloan teh nya. Ieu lauk ieu bade di kumaha ieu lauk? Di Samaraan. Ninggal deui ieu lauk mana ece? Lauk itu bagenit. Bagenit asup teu suka rame. Bagenit. Bagenit seueur kenehnya tadi bagenit laukna nya. Loba kan atuh ngecrik. Tuh seueur arageung tuh. Arageung pisan. Tuh. Ece atuh nutuan samarana atuh make naon jahe jeung eta bawang bodas. Bawang bodas. Anu katuncar teh ngabeh seungit. Katuncar. Anu sapalih mah pisahkeun cenah alim di Samaraan hoyong eta we uyah hungkul saurna teh si Abah. Goreng. Nya. Ieu mah urang sambal goreng we nya. Nya. Eta mah hui mah. Dipupek ieu make koneng cek kada hilak. Koneng. Nyange koneng. Ieu naon peso atuh Koneng debet jahe. angkeun. Bawang bodas. Seukeut atuh teh peso teh. Ieu teh. Eteun teh ceu nya. Sugan terek gede we buruhna teh eta hudang ti Janari teh nya mimilu canoli teh.